No dinten aya nama simpel pisan ya abi teh gaduh sayur gaduh mie nya urang ngadambel mie sayur endog bah urang ngahaneutkeun ya aya anu masihan bebecek tinu hajat. Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda bundi kumaha ye dararamang tah kaleresan teh di bumi teh gaduh endog 2 mie goreng 2 sayureun nya tah ayeuna urang eksekusi dijadikeun hiji ngadambel inovasi baru we cenah hehehe padahal mah nya tos lama ayeuna urang kosreng-kosreng heula si bawangna terus cemplungkeun si endog nu 2 ieu kongsreng-kongsreng heula sakedapnya supaya si endogna teh ancur tambahan cai nya kanggo ngagolakeun si sayur sareng si mie na si sayurna mah dicanak sakedik we nu tadi teh nya terus cemplungkeun kanu cai kongsreng heula ye sakedap supaya layu tah tambahan nih 2 mie anu saur abi tadi teh ya cemplungkeun duanana ye si mie teh nya supaya engkena teh layu sareng si caina surut tos surut mah nya ditambahan si bumbu-bumbuna terus pami entos si bumbuna nya masuk mah kongsreng sampaikeun ka merata kade si bawang gorengna yeuh katinggaleunnya tah ieu tos beres tos asak urang lebetkeun kana piring duh meuni geulis kieu katinggalna ayeuna urang tadi ngahaneutkeun teh bebecek nya aya anu masihan bebecek tinu hajat ringkeun si wajan mungilna yeuh urang ngahaneutkeun heula tempe sareng si daging hayamna tos asak tempena langsung masukkeun ka mangkok mun ieu mah hayam bakakak ye asupkeun deui kana mangkok tos asak mal gebruskeun ye si kumbelina tos asak langsung asupkeun deui kana piring nu tadi terakhir urang ngahaneutkeun si souna nya aduh si souna ieu teh pasti bakal lepet lamun dihaneutkeun mah jeung enyana nya tuh tos beres we hayu urang taruang.